Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mamang, kembali lagi bersama Simang Kode. Kumaha kabarna sahabatku semuanya? Apakah Anda baik-baik saja? Mudah-mudahan dipasir kesehatan lah. Menuju tedamangna sing ada ramang. Dilimpahkan rezekina, amin amin. Di video vlog kali ini mamangku ala keur diimasi Mang Jajang keur ulin ka Rasel nempo si Mang Jajang ting keur naon si Mang Jajang teh tuh aya akuarium deleg ngaleutik nu kamari dua kamanakeun nu kamari meunang tuh gandeng atuh heh berisik tuh eta teh anu kamari kemana auk anu di mana aukna di Bali di Beuleung kemana mau di mak di dahar jadi di dahar cenah sahabat tuh si Mang Jajang iya rumahna teh udah keulin dan sepi dan sepi itu bergede musuh kan kan itu pulang dia si sahabat rek hudang sareng dia jangan udung heula teh terus kak ngusep sampai siang namun waktu aya di ningali saya ya tah kamari ieu review terus awas sekarang awas usep awas tangan iya kamarinya iya kamari sahabat joran teh joran pancing awas lah Mang Jajang tah sang teh lain sang teh heula amang na sang teh ieu joran kamari nu meunang esna kiloanna sahabat jadi prepare deui ayeuna tah naon eta bangkong ieu mah buka heula sahabat ieu oh ican dibuka ulah harus nyarekan ieu mah bangkong usep tak kamari mah ieu nya nu nangkeun ieu wah ieu naon ieu teh ieu cumi mah juga cumi sahabat cumi juga namanya tuh cumi ayahnya jadi prepare rek iya benernya rek wih loba sahabat tuh alat tempurna mah joran lagi tuh dia luhur iya mah naon naon ieu nangieun nya nangieun tina naon jadi persiapan tempur deui yang debus teh hati-hati ningali kelinci deui teh tos leuwih pangku we entos harunya ningali kelinci deui nya teh kita lihat kelinci lagi dulu simpan dulu simpan
Simpan. Simpan. Tos, tos di. Ulang itu lagi. Ulang. Nah, itu dia iya. Kemarin ini ya. Mantap. Pokoknya. Kayak mun aya di waktu jeung mamang rek. Usep ini maksudnya di problem ku mamang. Mudah-mudahan aya waktuna. Wah. Itu. Dan review bukan lah itulah ya sahabat. Tontonlah lah pokoknya mah YouTube si Mang Kodel. Tong hilap, like, comment, and subscribe biar channel ini berkembang seperti ada. Oke? Pokoknya mah kira mengucap di vlog di siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.